Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajeng hanca deresan kitab Durratun Nasihin halaman 148. Kantun qauluhu al-majlisul hadi wal arba'una. Aya pembatas teh ka dieu. Al-majlisul hadi ari ieu eta al-majlisul hadi wal arba'una ari majelis anu kahiji jeung 40 tegasna majelis ka 41 pi bayani saati eta tetep dina mertelakeunana kiamah. Ari Durratun Nasihin teh sadayana ayat 75 majelis ieu kakara ka 40 berarti nu teu acana 50 60 75 35 deui. Suratul Haji ari ieu eta surah Al-Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati tahrikuha lil asya. Kela-kela ayatna nepi ka mana asa lain eta asa aya lapad syai'un azim kela tingali heula ka hanapi si aya oh nya no ieu teu kakurungan. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Ya ayyuhan nasu he eling pirang-pirang jalma. Ittaku kudu sieun aranjeun kabeh kudu takwa nya kudu sieun Robbakum ka pangeran aranjeun kabeh. Inna zalzalatas saati saestuna goncangna saah goncangna kiamah atawa naon zalzalah teh gempa gejlog goncangan. Tahrikuha eta digerakeun itu saah teh lil asyai kana pirang-pirang perkara. Alal isnadil majazi netepan kana isnad majazi. Wakila sareng dibasakeun naon hiya lafad hiya ari itu zalzalatas saah teh zalzalatun eta goncang. Takunu anu bukti itu zalzalah teh qabla tulu'i syamsi eta dina samemeh bijil panon poe min magribiha ti magribna atawa ari magrib teh tempat surupnya min magribiha tina tempat surupna itu samsu. Wa idhofatuha sareng ari ngaidofatkeunana lafad zalzalah ila saati kana saah. Wa idhofatuha sareng ngaidofatkeunana lafad zalzalah ila saati kana saah li annaha wa idofatuha ila saati kala bisi salah eta bisi salah tarkib kebejaannya bisi salah lamun teh mah kieu wa idofatuha ila saati sareng ari ngaidopatkeunana zalzalah ila saati kana saah eta li annaha karna saestuna itu zalzalah teh min asrotiha eta tetep tina sawarehna pirang-pirang syaratna itu saah kitu. Bisi aya nu boga tarkib sejen bejaannya. Nyambung ayat sayun eta teh perkara azimun anu agung. Hailun tegas nama anu pakewu.
allala ngelatan Allah amrohum kana urusanana jalma-jalma bitaqwa kalawan takwa bifadhoati saati kalawan fadhoahna saah atawa geledugna kiamahnya liyatasawwaru pikeun yen supaya mikiran itu jalma-jalma hak kana itu saah atawa kiamah biungkulihim kalawan pirang-pirang akalna itu jalma-jalma atawa nas tadi dina ayat mahnya wa ya'lamu sareng nyarahun itu jalma-jalma annahum kana saestuna itu jalma-jalma teh la yu'minu eta henteu nyalametkeun atawa henteu mere aman hum ka itu jalma-jalma minha tina itu fadhoah siwat tadarrui salianti baju besi bilibasi takwa kalawan pakaian takwa payubku maka netepkeun itu jalma-jalma ala anfusihim kana pirang-pirang awakna itu jalma-jalma wa yuqawwuha jeung nguatan itu jalma-jalma hak kana itu anfusihim bimulazamati taqwa kalawan mulazamahna taqwa kalawan nganggerkeun kana taqwa yauma tarawna dina poeanana ningali aranjeun kabeh hak kana itu zalzalah tadhalu para roho saha kullu murdiatin saban-saban awewe anu nyusuan amma tina perkara ardoat anu nyusuan itu murdiah taswirun eta anu naon ari ngagambarkeun nya taswirun teh eta anu ngagambarkeun lihauliha kana pakewuhna itu kiamah wa dhamiru sareng ari dhamir eta lizalzalati kana zalzalah wa yauma sareng ari lafad yauma mansubun eta teh anu dinasabkeun bitadhalu kalawan lafad tadhalu wa tadau sareng ngalahirkeun saha kullu dzati hamlin saban-saban awewe anu boga rereuneuhan hamlaha kana rereuneuhanana itu dzati hamlin janinaha tegesna kana janina itu dzati hamlin nu kakara sabulan 2 bulan bakat tingku paniknya nepikakeun ngaluarkeun kana rereuneuhan wataron nasa sukaro wataro sareng ningali anjeun anasa ka jalma-jalma sukaro barina pada marabok wareure ka annahum kaya-kaya itu enas teh sukaro eta pirang-pirang anu marabok wa ma hum barina henteu atawa padahal henteu ari itu enas teh bisukaro eta pirang-pirang anu wareure pirang-pirang anu marabok alal hakikoti kana hakikatna atawa dina sabenerna walakinna adzaballahi sareng tatapina siksa Allah sadidun eta anu banget fa arhaqo maka ngabahekeun Allahum ka itu jalma-jalma teh haulahu kana pakewuhna itu azab bihaitsu tayyaro kalawan sakira-kira ngahiberkeun itu azab uqulahum kana pirang-pirang akalna jalma ngahiberkeun ngaleungitkeun maksud namanya wa adhaba sareng tegesna ngaleungitkeun itu azab tamyizahum kana tamyizna atawa kahidenganana itu jalma-jalma qadi baydawi titik an Jabirin anin nabi cekap wallahu a'lam bisawab.